Tukang sol sapatu usum ngalaksanakeun ibadah haji tos sumping deui. Tapi jamaah haji ti Indonesia teu tiasa angkat ka Mekah tahun ieu margi masih keneh mahabu virus corona. Janten wayahna kedah sabar mugia tahun payun tos aman tina corona janten tiasa angkat. Amin ya robbal alamin. Setiap usum ibadah haji sok emut kana kisah anu masyhur, nyaeta kisah ulama masyhur di Mekah anu namina Abu Abdurrahman bin Al-Mubarak katelah Abdullah bin Mubarak. Nalika anjeunna rengse ngalaksanakeun salat di Masjidil Haram, anjeunna ngaraos tunduh teu karaos. Lami-lami anjeunna kulem di masjid. Saking nikmatna kulem dugi ka anjeunna ngimpen anu tara biasa. Impenanana kacida anehna, impenanana kacida ahengna. Dina impenanana anjeunna ngadangukeun obrolan dua malaikat. Salah sahiji malaikat naros ka malaikat anu sanesna, sabaraha urangnya anu ibadah haji tahun ieu? 600.000, jawab malaikat anu sejenna. Sabaraha urang anu hajina mabrur? Nyeta teu aya saurang oge. Maknya teu aya saurang oge anu ibadah haji anu ditampi ku Allah. Eta malaikat naros deui semu kacida herana. Nya kajaba Said bin Muwafaq, tukang sol sapatu ti Damsyik anu mabrur teh. Naha bet tiasa kitu. Sabenerna manehanana teh geus niat bade ngalaksanakeun ibadah haji tahun ieu tapi batal. Ngan anehna justru ibadah hajina ku Allah ditampi. Nepikeun ka sararea anu ibadah haji tahun ieu akhirna ku Allah ditampi ibadahna berkah hajina Said bin Muwafaq, saur eta malaikat. Nguping obrolan dua malaikat kitu, Abdullah bin Mubarak kacida reuasna. Ngagebeg pisan. Alah, palang siang. Ibadah haji anjeunna teu mabrur, teu ditampi ku Allah. Kitu saur emutanana. Ujug-ujug anjeunna lilir tina kulemna. Lajeng ngahuleng sakedapan. Helok ku impenan anu cikeneh kaalaman. Saparantos anjeunna ngarengsekeun ibadah hajina, anjeunna gilig dina manahna moal wakamulih kalemburna, tapi bade teras mapai laratan ka Damsyik. Damsyik teh upama ayeuna mah Damaskus di Suriah. Rek nepangan jalma anu diobrolkeun ku dua malaikat tea, nyaeta Said bin Muwafaq si tukang sol sapatu. Panasaran, hoyong terang amal naon anu geus diamalkeun ku manehna sahingga dicatet ku Allah jadi haji mabrur, haji nu ditampi. Teras anjeunna angkat ka Damsyik teu kacaturkeun lalampahan di perjalananana mah sanggeus tatanya kaditu ka dieu akhirna paamprok jeung anu dipilarian tea. Saparantos ngucapkeun salam, teras anjeunna ngobrol nepangkeun anjeun. Satarasna anjeunna nyarioskeun pamaksadanana, nyaeta hoyong naroskeun perkawis anu
kantos diobrolkeun ku dua malaikat tina impenanana nalika anjeunna kulem di Masjidil Haram. Rehna sadayana jamaah haji tahun ieu teu ditampi ku Allah lianti hajina Said bin Muwafaq. Padahal sajatina pan Said mah teu angkat ibadah haji, batal ibadah hajina. Anu antukna sadayana anu ibadah haji amalna ditampi ku Allah berkah tina ibadahna Said bin Muwafaq. Amalan naon anu kusalira dilaksanakeun dugi ka Allah maparin kaistimewaan ka anjeun kitu. Muping eta patarosan ti tamuna kawitna Mas Said bin Muwafaq ngahulang sakedapan. Tapi teras anjeunna ngadadarkeun pangalamanana kieu saurna. Leres kisilah tahun ieu simkuring teh tos maksad bade ibadah haji. Tos nabung tahun-tahun tina hasil tukang sol sapatu dugi ka ngempel artos seueurna 300 dirham. Tapi dina hiji dinten pun bojo anu kaleresan nuju ka kandungan anjeunna ngangse pasakan ti bumi tatanggana melenghir seungit. Maklum anu nuju ka kandungan pun bojo teh ngaraos hoyong ngaraos kabita. Pok anjeunna nyarita, "Kang, pasakan naonnya ieu teh mani melenghir seungit kieu, abdi hoyong Kang." "Hah, sigana tatangga eta mah anu nuju meulem daging," saur simkuring teh. "Kang, cobi atuh pangyungkeunkeun abdi kabita pisan, wiyo sakedik weh." Kulantaran teu tega kapun bojo anu nuju ka kandungan, isin-isin oge maksakeun simkuring dongkap ka bumi tatangga anu nuju meulem daging teh. Mana horeng kaayaanana matak pikawatireun bumi na nya alit nya sempit nya butut. Barudakna suur keur meujeuhna beuki tuang, keur meujeuhna bilatung dulang. Samantara ari caroge mah parantos ngantunkeun. "Punten Ibu, abdi kumawantun kaangseuna Ibu nuju meulem daging." Itu pun bojo nuju hamil kabita saurna teh hoyong pasakan Ibu. Manawi teu kaabotan bade nyuhunkeun we sakedik mah, saur Said bin Muwafaq bari nahan ka isin. "Duh, punten Bapak, sanes abdi cedit, sanes abdi lebar masihkeunana. Namung abdi teu tiasa masihan eta daging. Margi ieu tuangeun teh mung halal diemam kanggo abdi sareng barudak yatim anu nuju kalaparan. Margi abdi sadaya tos teu neda salami 3 dinten. Samentawis ieu tuangeun haram kanggo Bapak mah." Cenah saur si ibu miskin teh. "Nah, kunaon kitu?" Said bin Muwafaq heran pisan. Saur eta si ibu miskin teh, "Abdi pikeun bertahankeun hirup abdi sareng barudak. Anu parantos 3 dinten teu barang teda. Abdi kaluar bumi usaha milarian tedaeun. Tos kaditu, tos kadieu milarian teu hasil wae. Kaleresan abdi menak bangke kalde di tempat runtah di sisi jalan. Nya weh ku abdi teh eta bangke kalde teh
dibantun karo rompok. Tibatan abdi jeung barudak paehlang layeuseun. Wios bangke oge. Tos kitu mah teras weh dipasak. Nguping cariosan kitu, Said bin Muwafaq ruwas kacida. Dina hatena anjeunna nyarios geuning loba keneh. Tatangga anu miskin, tatangga anu kalaparan, hatena ngaleketei. Teras weh salajengna Said bin Muwafaq mulang ka bumina. Teu pikir panjang deui eta artos anu seueurna 300 dirham teh anu tadina diancokkeun kanggo ngalaksanakeun ibadah haji teh enggal-enggal dicanak ka bumi tatanggana anu miskin teh gebro wae sadayana dipasihkeun ka si ibu anu kalaparan teh sarta anjeunna nyarios sina dibalanjakeun pikeun nyumponan pangabutuh si ibu jeung barudak yatim supaya ulah nepikeun ka kalaparan deui. Tah kitu pangalaman simkuring teh, saur Said bin Muwafaq ka Abdullah bin Mubarak. Baraya kitu geuning cariosna teh yen nulung kanu butuh, nalang kanu susah, maparintuang kanu lapar teh eta mangrupi padamelan anu kacida mulyana mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak sakitu heula mangga ulah hilap like, komen, sareng subscribe nya.